Sampurasun sadayana abdi jane di dia abdi bade nyaritakeun carita nu judulna Ciungwarna. Cerita nu berasal ti daerah Sunda Jawa Barat. Tanpa lami deui, yuk urang langsung ka caritana. Zaman baheula di daerah Jawa Barat aya kerajaan ageung, nyaeta Kerajaan Galuh. Kerajaan ieu dipimpin ku raja anu namina Raden Barma Wijaya Kusuma. Raja ngagaduhan dua istri anu geulis, nyaeta Nyimas Dewi Naganingrum sareng Nyimas Dewi Pangrenyep. Anu matak, duanana istri raja hamil dina waktos anu sesarengan. 8 bulan kaliwat, Nyimas Dewi Pangrenyep ngalahirkeun putra hiji heula, anu digaranan Haryang Banga. Sebab baraha dinten saatosna, waktosna kanggo Dewi Naganingrum ngalahirkeun oge. Terang hal ieu, Dewi Pangrenyep buru-buru ngabantosan anjeunna. Dewi ngalahirkeun putra anu henteu kalah gandang tibatan lanceukna. Nanging tetelah aya hurang ditukangan batu tina kalakuan Dewi Pangrenyep anu hade, anjeunna leres-leres teu resep ka Naganingrum sareng kantos nganggap anjeunna salaku saingan. Anjeunna henteu hoyong tahta kerajaan mureg kana leungeun putrana. Maka anjeunna nyiapkeun cara pikeun ngaleungitkeun orok lalaki anu nembe dilahirkeun. Teu kanyahoan ku batur, Dewi Pangrenyep tuker budak eta tina maduna pikeun anjing. Teras orok asli anjeunna lebetkeun kana kotak emas sareng endog hayam. Saatos eta orok dikumbah ka walungan nalika aranjeunna terang yen Dewi Naganingrum ngalahirkeun anjing. Masyarakatna guligah. Raja anu terang barita karaos ditampar sareng kareueus nantran sebab eta aib kapendak ku pasangan baheula. Sementawis di tempat anu sanes, tepatna di desa Geger Sunten, aya pasangan sepuh. Saban dinten aranjeunna ngala beayaan ku mancing di walungan. Teras hiji dinten nalika mancing di walungan, jaringna dijekel dina kotak emas nalika aranjeunna mukakeunana. Aranjeunna kaget pisan nalika ningali eta orok lalaki anu lucu sareng tampan. Pasangan anu parantos lami hoyong anak, janten aranjeunna bagja pisan. Aranjeunna nyangka yen ieu jawaban Allah kana doa-doa anu parantos didoakeunana. Samentawis eta, pasangan eta masarkeun endog hayam ka naga anu namina Naga Wiru, anu janten titisan dewa. Naga memang ditugaskeun pikeun ngarahkeun endog magis anu engkena bakal janten sobat budak lalaki anu dibuang. Pasangan anu biasa disebut Aki sareng Nini teras masihan nami Orok. Kusabab aranjeunna ningali manuk atanapi ciung sareng monyet atanapi wanara, aranjeunna teras namina Ciungwanara. Teu karaos waktos parantos gancang pisan, Ciungwanara tuwuh janten budak lalaki anu tampan, gagah sareng calakan. Anjeunna oge ngagaduhan sobat setia dina bentuk hayam jago goib. Rusia saeutik diungkapkeun. Dugi ka hiji dinten, Ciungwanara mendakan kotak emas di imahna. Anjeunna teras naros ka Aki sareng Nina perkawis eta. Aki, Nini, wadah naon ieu? Leres, nah eta saya pisan sareng di dieu. Anjeunna naros. Resep atanapi henteu, pasangan sepuh nyarioskeun sadayana. Aranjeunna oge curiga yen anjeunna ti Kerajaan Galuh. Nganangu carita ieu ngajantenkeun Ciungwanara panasaran ngeunaan saha kolotna biologisna. Sabab baraha waktos saatosna anjeunna nyungkeun izin Aki sareng Nini pikeun ngumbara ka Kerajaan Galuh. Mimitina pasangan eta teu ngantep murang kalihna angkat. Nanging kusabab pemuda eta keukeuh angkat, aranjeunna teu tiasa ngabantosan masihan izin. Saatos eta Ciungwanara ngumbara ka Kerajaan Galuh. Anjeunna angkat ka dinya wae dibarengkeun ku hayam jagona. Sampai di ditu Ciungwanara pendak sareng dua gubernur kerajaan namina Puragading sareng Purawesi. Dua pati eta resep pisan sareng hayam jago anu aranjeunna bawa. Aranjeunna teras ngajak anjeunna ka adu jago. Sanaos anjeunna henteu hoyong mimitina, anjeunna tungtungna setuju. Hayam jago teras diayakeun di alun-alun kota Galuh. Hayam Ciungwanara sareng salah sahiji patih teras merang sengit. Sigana mah kebeneran aya di sisi salaki ngora eta. Hayam berhasil ngelekeun hayam milik salah saurang gubernur kerajaan.
Warta ngeunaan kemenangan nyebar ka sakumna kota dugi ka kuping raja. Raja merentahkeun penjagana bikin mawa Ciung Wanara ka keraton. Dina waktu eta adu hayam memang hiji hal anu dipikahoyong pisan ku sababaraha kelompok, kalebet bahkan kulawarga kerajaan. Raja Barma Wijaya Kusuma ngagaduhan hayam jago anu sakilo ageng sareng kuat namina Jeling. Patepung ka bapa sareng nyingkapkeun kaleresan Ciung Wanara tersumping di istana sareng pendak sareng raja. "Hei pamuda, saha nami anjeun sareng ti mana anjeun?" tanya raja. "Ngami abdi Ciung Wanara, abdi teh putra aki sareng nini ti desa Geger Sunten," jawabna. "Muhun. Teras na anjeun bade merjuangkeun jago anjeun sareng abdi. Upami kitu, naon anu anjeun bade taruhan?" tanya raja deui. "Upami hayam kuring eleh, kuring dek nyerah. Nanging upami hayam kuring menang, maka kuring nyungkeun anjeun masihan setengah tina kerajaan Galuh," saurna. Duanana pihak sapuk sarak adu hayam langsung dilaksanakeun. Ciung Wanara sareng tarung jago Raja Galak mimitina hayam ciung siga anu kalengitan. Tapi dina menit-menit terakhir hayam jago janten kuat deui sareng tiasa menang tarung. Luyu sareng perjanjian raja terus masihan setengah kerajaanna. Kemenangan oge cara pikeun kajahatan anu parantos katutup. Kalakuan jahat Dewi Pangrenyep dikandalkeun. Anjeunna teras dialungkeun ka penjara. Ki Lengser oge nyarioskeun kumaha kaayaan indungna. Ngadangu hal eta, Ciung Wanara teras nyandak indungna dileuweung pikeun dibawa ka keraton. Dengan eta, anjeunna oge ngiringan kolot angkatna, maka aranjeunna Bagja Salamina. Amanat ti carita ieu nyaeta ulah dengki kanu kabagian batur. Naon deui nepi ka ngajen kejahatan. Kudu sabar intina mah bantu batur anu keadaan kersesa sareng ulah gampang ngambek. Nah, tos sakitu we carita episode ayeuna mah. Kumaha karepot teu carita naon deui nu dicaritakeun di episode 2? Nya kepo atuh. Janten tong hilap nonton episode salajengna. Tong hilap oge like, komen, sareng subscribe video podcast kelompok 2.